Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atau pelajaran bahasa Sunda. Jangan lupa di subscribe, like, dan komennya. Kalau ada salah kata. Oke, sekarang materi tentang biantara. Di dalam bahasa Sunda apa sih biantara? Ada yang tahu biantara apa? Pasti tahu biantara. Biantara artinya di dalam bahasa Sunda nyaeta nyaritakeun di harapan barea. Maksudnya ngomong di hadapan barea atau audiens. Rupa-rupa biantara anu kahiji nyaeta dadakan. Biasana dadakan anu pengalaman ucapkeun biantara mah. Anu kadua nyaeta ngapalkeun. Maksudnya ngapalkeun nyaeta abi nulis heulaan materi anu rek bade di bacakeun di hadapan badareana kumaha ditulis terus diapalkeun anu katilu nyaeta maca naskah. Jadi maca naskah anu tos ditulis dibacakeun di hadapan badareana jeung tanpa naskah. Biaskan tanpa naskah teh tanpa naskahan. Tujuan biantara aya 5 nah. Jadi di pahala diantarana tujuan instruktif pikeun mentah atau mere instruksi. Maksudnya nyata biantara ieu nginstruksikeun kana audiens kumaha gitu. Akan tentang upacara gitu audiens disiplin gitu. Kadua nyata tujuan informatif. Nah, jadi ya pikeun merekeun informasi atau pangaruh informasi naon, informasi tentang kegiatan KBM dengan sekolahan gitu kan, informasi tentang tes atau naon gitu kan. Nah, di antarana katilu nyaeta tujuan persuasif. Nah, pikeun mangaruh nu ngadangu, pengaruhan ku nu ngadangu. Biasana jadi yang ada pengaruhan kan nu dangu misalkan peserta didik kumaha gitu. Dina tujuan ieu teh pengaruh kumaha nih hareupna kita. Lanjutnya tujuan kreatif pikeun ngahibur. Nah, jadi ya pikeun ngahibur kreatif teh. Piantara ieu teh ngahibur kan. Anu ngadangukeun yang rasa ya kan. Ngahiburna acara biantara. Dengan biantara mata. Tujuan simpatik. Nah, jadi ya tujuan maksudnya pikeun ngeunakeun pawalas atau pengaruhan. Jadi simpati orang karena biantara ieu materi naon anu jangan dijelaskeun dina struktur biantara aya tiluna. Anu kahiji nyaeta bebuka. Nah, bebuka ge aya di masing-masing deui. Salam pembuka. Nah, salam pembuka biasana dijelaskeun. Kadua nyaeta muqaddimah. Nah, dijelaskeun muqaddimah teh naon. Katilu nyaeta ngahaturkeun nuhun atur panghormatan ka anu hadir jeung sajabana kan pembukaan eta dina struktur pembuka atau pembukaan. Isina dia nepikeun inti nu hayang ditepikeun ka audiens atau anu dangu. Nah, jadi naon anu dijelaskeun dina materi diantarana isina. Dan tilu nyaeta panutup. Panutup oge di masing-masing deui. Sanduk-sanduk. Nah, sanduk-sanduk teh naon sih? Nah, pesan-pesan anu kekurangan gitu kan. Nepikeun doa teh naon doa. Salam panutup. Nah,
salam penutup kumaha. Nah iya contohnya dina struktur tadi aya contohna di dieu anu kahiji salam pamuka jadi apa ya salam pamuka contohna assalamualaikum gitu kan anu kaduanya teh muqaddimah di dieu muqaddimah aya contohna nyata sadayana puji ka guman Allah nu mubeng alam jelas seterusna kan anu katitu ngahaturkeun pangwilujeng ka anu hadirna kudu hormatkeun simkuring gitu kan contohna geus di piantara dia sina salah dinten ieu teh kalimang bagja kanggo simkuring sadayana jeung sadayana gitu sanduk-sanduk menta dihampura jeung petikeun doana dia wilujeng kantun ibu bapa mugi doa simkuring di tanah jeung sadayana sajabana gitu salam penutup assalamualaikum pida padika biantara teh ya disebut tama ta tatag ngaitana a akurat teh mana mumel isina a halus bahasana ngan dung dirahmat maksudna teteh nyaitana nyaeta epikeun piantara teh urang kudu nyaita bari teteg atawa tetelan. Nah maksudna tetelan teh naon teteg tegas atawa teu karokeun dina macakeun piantara piantarakeun terus akurat teh manana artina nyaeta piantara nu ku urang ditepikeun teh kudu akurat lain tema-tema nu geus basi biasana tema-tema ieu nu geus ya terus dibacakeun deui tema-tema akurat dina kehidupan sapoe dina ya, di biantara mumel isina arti nah di dieu biantara teh kudu urang ditepikeun isina loba puruhan atau loba maknana nah terus isina kumaha sih ya biantara kudu loba hartina jeung bermanfaat untuk ulang-ulangan atau audiens gitu kan halus bahasana biantara ngandung seni nyarita gitu kan biasana halus bahasana diluyum ku mamanis bahasa biasana piantara teh kudu ngandung seni aya seni naritana kumaha dongengna gitu kan dina biantara halus bahasana sopan santun gitu. Ngandung wirahma hartin dina biantara omongan kudu diatur kendorna tarik halo nah tawar luhur hadapna dieu wirahma teh intonasi alkulasi langkah-langkah nyusun biantara anu kahiji nyata milih atau nentukeun jenjer biasana urang teh kudu milih atau nentukeun jenjer teh mana naon anu rek ditulis di biantara kan kadua ngumpulkeun bahan biasana biantara oge kudu ngumpulkeun bahan referensi di mana wae bisa di internet bisa di buku majalah yang sejenak kan anu katilu nyieun rangkai atau struktur biantara atau struktur mah gimana dibuka tapi ka panutup teh kumaha
anu kapatnya teu bedaharkeun atawa ngembangkeun rangkaian dina antara biasana dikembangkeun pas di rangkai biasana dikembangkeun antara sesama tapi ka anu teh dikembangkeun ku bahasa sorangan. Terus nyunting atau ngedit naskah biasana disunting heula pas dikembangkeun disunting anu bener-bener anu salah mana gitu kan direvisi ke orang-orang latih atau ngatalkeun nyiapkeun diri pikeun ngabantara biasa ngalatih heula dina ngucapkeun di antara hati dihareukeun kaca ngacakeun di antara ya dina acara upacara di antara mulai dia latih heula supaya mah pede percaya diri bagian di antara atur nuhun ka sadayana tong hilap ya di subscribe di like di komen upami aya anu kalepatan atau kahilapan dina materi ieu abdi selaku admin Gas Sunda ngaturkeun nuhun atur nuhun sadayana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.